Berat rasana lamun kudu ngajual ieu pare ka jalma kumet eta. Nya bade kumaha deui atuh Kang, tibatan kada urusan sareng centeng-centengna bisa panjang caritana. Nyendit bener-bener kumet Gusti, asa kalanya kudu ngajual ieu pare kabeh. Kang, arurama jalmi teu boga kudu narimakeun nasib ti Gusti nu kawasa. Naon nya nu ditengan ku nyai? Harta geus rea ge hayang keneh kana pare. Nya ulas atuh Kang, sok ayeuna mah geura ditutup parena abdi bade ngadamel aci kopi. Aduh Kang, Kunaon nyi? cadangan beas terus beki seek sakedak deui urang kudu meser ka Nyi Endit. Ayeuna pangawasna terus 5 kali lipat. Sing sabar we nyi, urang mah kedah pasrah. Itu pangawis pare teh ayeuna sabaraha? Kalau wajah babalah. Nah, teu naek, dinu sanes geuna raek. Ente beres. Ini ini teh itu. Kirahan nasib urang robah pas teu tahan hirup tawas ieu kunaon Gusti teu ngalakna eta randa kumet. Ulah kari-kari teuing Kang, bisa anu ngadangu. Kedah sabar Kang, tege aya walesna jeung jalma nu sok bisa kalipan batur. Allah mah maha unina. Ieu saha nu dateng? Biasa nyi, patani-patani sok ngejual beas. Ket kade eta hargana ulah ditaikeun. Nuhun nyi, sami dah sareng muka bubur. Situ atuh alus pisan. Kumaha ye ari pare geus kabeli kabeh? Tos nyi, beli bade di parios mangga. Leuwih tos pinung kabeh ku pare. Sakedeng deui ge maranehna bakal kabeakeun beas terus madeli ka urang, da urang mah bakal leuwih beunghar. Duh karunya pisan pribumi-pribumi di dieu teh. Maranehna malarat pedah ku paripolah di jalma. Sujana pamoholan ieu teh kudu got-ruat dibereskeun. Ni bade kumaros, bumi mangga naon? Di mana nih tiasa mendakan jalma anu pangbeungharna di kampung ieu? Oh, maksudnya Nini teh nyendit. Emangna Nini aya kaperyogian naon sareng nyendit? Nini teh bade nyunkeun sedekah. Ah, percuma nih, ukeun ka Nini moal dipasihan. Mun Nini teu acan tuang, Nini tiasa tuang di rorompok abdi. Ngan hapunten saaya-aya. Takedah, Nini mah horang terang kumaha reaksina lamun aya jalmi anu nyunkeun sedekah. Oh, uhun watoskeun ka sadaya pribumi nu sanes kangge siap-siap ngungsi. Sabab sakedap deui bakal aya cah nu ageng. Lah Nini masuk heureuy. Kira ku aya caa pas usum halodo. Nini teh heureuy. Nini teh jalmi anu bakal masihan hukuman ka Indit. Kituna enggal geura ngarungsi. Canda kata banda anu ditiboga. Punten nyeli nyana eta saku sareng ieu numpang dihandap. Nyeli nyana. Kah kumaha nih nani Kang Dadan? Kunaon atuh katinggalan ngalamun wae. Nembe teh Nini bongkok nanyakeun bumi Nyi Endit. Teras ngawartosan yen arurang teh kudu gara-gara ngarungsi da bade aya caahan ngageng ka cida. Maknya nyi, pan ayeuna teu nuju halodo. Pan muhung Kang Dadang. Mata abdi ulang-ulang ge. Hayu Kang geura beberes. Sugan wae cariyosan Nini eta teh leres. Nuhun atuh hayu, mangga nyeli nyana. Mangga. Oh, iya, memang dari dieu teh. Ini monggo. Ini kiri tuh. Tong lawan ikan incak ieu mah. Ini bade nyungkeun si Peulas. Tos sababaraha poe teu kararagan sangu. Sugan we aya sesa kanggo tuangeunana.
Non paduli ai. Emang orang bapak maneh? Mun hayang dahar meuli tong menta ini ka ditu. Sahas ini gogorokan di luar, gue nuker dahar. Nahan ini gogorokan di limah batur. Ini badan nyumpun sedekah. Ke sebebara poe ti kararaban sangu. Tah, nahan ini meta dahar ka urang. Wah, idit ka ditu bisa loba laler di dia. Gusti lu kawasa mere rezeki sakitu reana. Tapi mana teu bersyukur dasar kumat Gusti. Ini rek ngahukum urang teu salah ieu. Ini teh ningali apa preman-preman urang eta ngira ka Cidana. Sekali tenggege bisa langsung paeh. Ini mau nikah asal maneh bisa nyabut ya itu. Centeng, cabut itu kata. Awas we lamun teu cabut gaji maneh rek dikurangan. Nyi. Ah, asa nyi. Sakit tuh gitu bisa, sakit tunggu tanagana. Telepon ini rek nyambut ya itu. Caah. Yendit, iya hukuman jang maneh. Cai iya teh di mata pribumi nusang sara gara-gara maneh. Maneh bakal tilelep.